Albiah, Albiah, aku cinta padamu, Albiah. Aku ingin paham, Albiah. Jangan bilang kau santri yang gagal kalau kau baru ngaji, Albiah. Bila kau ingin mendapat berkah, mengajilah, Albiah. Bila dirimu cinta, Albiah. Bila dirimu paham, Albiah. Itu baru santri yang soleha. Masya Allah, Masya Allah. Santri yang sejati yang dicinta oleh santri, bukan yang pandai sebut tapi yang bisa mengaji. Santri yang suka tolak gemar membaca Albiah dan tak pernah lupa sholat berjamaah. Jadilah kau santri yang generasi yang soleha, bukan sibuk soal cinta penampilan banyak gaya. Jadilah santri yang taat agar dirimu selamat di akhirat, bisa berjumpa dengan banyak Nabi Muhammad. Albiah, 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 I love you. Aku cinta padamu, Albiah. Aku ingin paham, Albiah. Anakku talibin awilah mukakon, benamakum arokta kubina ma'akakatu jadul haji mangkalati kelanalani nasumalati walikurau bahanatil agari kadang kita nafsa ya kaisusani wabadu alami alaihi dawala ilami mabud baradaan punukila kalpadi wa harisi wa mungani padik mudawatu usia wa kajasiru alaman bil kalaga muda pun au masuk bual kalako bawa ba'ali itu nadi autodip audi babi gairi lima benar wah ba'ali itu nadi autodip audi babi gairi lima benar nadi. Albiah, 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 I love you. Aku cinta padamu, Albiah. Aku ingin paham, Albiah. Alamu mustaqbilun 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 Raja Barin
Mausulul asma'il ladzi unsalati. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abi tapi pada nerangkan tentang bet ismun yu'ainu musa. Mutlaqo alamu kajafarin wahirniko wa qoronin wa adanin wa laiki wa sadqomin wa haylatin wa wasiki. Jadi maksud bet eta nyaeta nerangkeun tentang alam. Jadi nu disebut alam teh ismun yu'ainul musamma mutlaqo. Isim anu diaranan isim anu nangtukeun kanu dingaranan bari mutlak. Contoh ngaran pamegat Jang Eloy, ngaran istri Desi, ngaran monyet Josh dan kawan-kawan. Balik. Wasman atau wakun nyatan wala koba wa akhiro dain siwahun sohiba. Jadi alam teh ayat 3. Hiji alam karir, 2 alam lakob, 3 alam kunyah. Alam maya. Begitu. Wa min human kulun kapat diwal asad 2 dur tijalin kasu'ada wa udan 2 jumlatun wa bimat yungkiba dain siwahu dain riboy wa hitama riba wa sya'afi alami du idopah ka'abdi samsin wa abdi kuhapah wa wadau libadini alam ka'alami asasi labdan wahwa'am dina opat bet iyo ajelaskan. Jadi alam menurut panitakan, alam menurut panitakan terbagi menjadi 5 bagian. Anu kahiji nyaeta alam lakob. Wamin human kulun alam mankul. Ari patokan alam mankul teh nyaeta masa bakola husti malu pigoiri alamiah wa naklan alam anu geus pernah dipake samemehna salianti alamiah. Contoh padli wa asad. Padli teh nyaeta dicitak tina masdar anu asal lapatna padola
padolayap dulu padlan padli teh. Tanu kaduana nyaeta alam murtazal patokana malam yusbik lahusti malu kok malam yusbik lahusti malu qobla alamnya fi ghairiha alam anu can pernah dipake samemehna contona suada jeung waudad masalah jeung bade diterangkeun ku wadani. Dulu mata rakabah min kalimat ini paksoro atau mata apa min musnadin wa musnadin ilaih anu hartosna perkara anu tersusun tina musnad sareng musnad ilaih. Contohnya seperti lapat koma zaidun. Lah eta lapat koma zaidun teh disebut jumlahna eta jumlah yang dia. Kedua opatna alam tarkib majazi anu patokanana nyaeta janglus maini biman anu patokanana nyaeta janglus maini biman zaratis min wahidin anu hartosna ngajadikeun dua isik dina hiji ngaran sapertikeun contoh sapertikeun lapat siba wahin anu terdiri tina lapat sibun sareng wahud anu kalimana nyaeta alam idofat contohna saperti lapat abdu samsid. Mausulul asma'il unsallati wal ya'ida masuni ya tasbiti wal matarihi aulihi alama wa nunu intushdad palama nunu min dairi al-tashudida aidan wa dawina kita maqusida Kamu
Bismillahirrahmanirrahim. Ari tingkah ayun mausul eta aya opat. Anu nomor kahijina nyaeta lapat ayun tadi idopatkeun sareng sodar silahna tadi buang. Contoh seperti lapat jaa ayun huwa qaimun. Jaa geus datang saha ayun jalma, huwa ari itu jalma qaimun eta anu nangtung. Karena ceko idah ayun kamawa uribat malam tudo poso dua singa domirulan udat ayun reng mangan cek nabi murakun tutur sadar ayun tadi idopatkeun. Anu kaduana ayun teu idopatkeun sodar silahna dibuang. Contoh seperti lapat jaa ayun qaimun. Jaa geus datang saha ayun jalma qaimun eta anu nangtung. Karena ceko idah ayun kamawa uribat malam tudo pasadu asliya domirunin ada ayun reg mangan ka cek nari murabkeun hijun sodar ayun tadi anu katiluna nyaeta ayun diidopatkeun sadar silahna teu dibuang. Contoh seperti lapat jaa ayyuhum huwa qaimun. Jaa geus datang saha ayyuhum nu mana wae inti itu jalma lobaan, huwa ari itu ayun qaimun eta anu nangtung. Karena ceko idah ayun kamawa uribat immatuduk wasadu asliha domirulan udat ayun leng mangan ka cenah dimurangkeun tutur sadar jeung ayun didapatkeun. Anu kaopatna nyaeta ayun didapatkeun sadar silahna dibuang. Contoh seperti jaa ayuhum qaimun. Jaa datang sa ayuhum nu mana wae itu jalma lobaan. Qaimun eta anu nangtung. Karena ceko idah ayun kamawa buniyat ismatudo wasadu wasliha domirutin ada ayun reng turung dimagnikeun hijau sodar si ayun diidopatkeun. Ismul isyarah mustafilun 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 hey mustafilun 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 bidalil mufradin mudakarin asir bidiwati bidala umsah tasir wandani tanilil musana murtafi wabisiwa kudaini kaini kurtuti wabi ula asil lijabi mutako wal madu awla wal kadal ibisiko ngati harbadu nalapi awmaha wala mu'in kodam tahan tahan
kataohi